anu mana ngaran Erawan aya ge eraan goblok tonga heureyan sia mana dewek nu ngasuna ieu wah sok wae aduh wae loh ya dawala Kula dek milu ka pihak Kurawa. Oh eta mah hakna ulan. Oh sae bade ngiring ka itu ka dieu ge. Hak kaula mun maneh apa? Naon? Dina mangsa Bratayuda kumaneh pangnuduhkeun anu ngaran Arjuna. Arjuna ulan? Ya. Sabab kaula teh dina mangsa baheula keur leutik bapa kaula ngemasing pati tu bakaning perlayakan jeung Rama ku ngaran si Arjuna. Can sudi rasa ningati lamun kula can males pati kanu ngaran Arjuna. Satria Erawan. Kaula jauh-jauh di negara Giling Wesi dek malas pati kasih Arjuna sorangan tapi kaula dek nyumangkeun wala dia malah tamtama ka pihak Kurawa kitu sabenerna. Waduh anu dendam deui ieu. Si Arjuna dek disiksik dieun saya dicacak di walang-walang ku aing. Oh. Peh. Deden tong ka dilawan ade cicing mah. Tuman. Saha nu rek diala nyawa ku sampean teh? Arjuna. Tingali ieu kaula putrana. Anu ngaran Erawan. Saat sana Kangjeng Rama Adipati Arjuna kaula heula sok. Sing hareupan. Duh, silaka. Iya anak si Arjuna teu salah. Hop segera purna Hop segera purna dewa. Enderan nafsu kagila-gila ya. Nafsu kagila-gila ya. Bangsat eueuh bapana anakna ku aing di podaran. Urang perang giri gamana perang teh gimana? Giri gamana? Giri gamana perang 11 saling gunung. Oh iya gamana? Oh iya gamana perang 11 saling nempat dan nempar jajongan permana anak menak tunggal anak menak. Urang perenya kal sapuk pulang tatu adu tulang per 3. Iya. Wala dia balat. Ya. Ya anak si Arjuna podaran. Ayo. Waduh. Waduh, lain saurang teteh. Wah, cilaka aing. Anu mana ngaran Erawan aya ge eraan goblok tonga heureyan sia mana dewek nu ngasuna ieu wah sok wae aduh wae loh ya dawala modar sia kurang ajar ya wae duh wah ya aduh aing melang kudu aku tilu
kun lanceuk dialungkeun dulu itu. Alah tolong, alah. Tolong. Wah, Gusti Beunang. Astra jingga dipun balang sareng dawala. Iya ge. Kalarosan Raden Gatot Kaca nuju naliti kaayaan Waladia bala tamtama. Iya ge. Boh pihak Kurawa, boh pihak Pandawa bilih aya hal-hal untuk diharapkan. Nanging aya nu cocorowokan ti palih wetan. Watek wantos Raden Gatot Kaca kagungan kakasih Raden Surya Pringga. Dupi wateknya. Nyaeta seukeut paningali kalayan kagungan Aji Sabta Pangrungu sanajan jangkrik ti awang-awang bakal kadang. Iya ge. Kari-kari ieu dina Megadutamana Gatot Kaca ningali kahanap aya nu cocorowokan menta tulung. Lajeng Nyi Rorot. Tulung. Aduh, salamet euy. Alhamdulillah Gusti nyangsang di tangga balingbing ya. Tatokeun Raden. Alah. Aya Bambung Canar. Udah siap. Kudunungan nyebut Bambung. Aya naon ieu? Alah. Magi kejadian naon ieu? Ot, gula. Arudang da kesalamet. Woi. Woi. Aka salamet. Salamet, oi. Salamet, oi. Dulu. Iya. Ari sileng salamet. Paeh kuring mah. Nya nuhun atuh. Udang. Doh. Alah, Gusti Juragan. Bapak Panglima. Aduh. Manawi teh sanes Bapak Sulanjana. Bapak Panglima. Ya, sete. Aduh, coba ting Gusti. Manawi teh sanes Pak Ahmad. Ini Bapak Dandim. Alah. Manawi teh sanes Bapak Marsikal. Magi kejadian naon maneh? Enggak takung ti payun mah abdi teh ngahaturkeun tribun ulah saketika bingahan. Ka agan teh, ieu, parantos disalametkeun abdi kadua perkawisna. Agan bade laporan nguningakeun abdi teh parantos ngajemput tuang rayi. Sa Raden Erawan. Di jalan aya overdosis. Di mana? Semua ti pasantren jadi itu ti Guha Willy Sulan. Kumaha? Alhamdulillah. Kabantu nanging di perjalanan penak sareng anu bade ngahijikeun diri ka pihak Kurawa. Bade malas pati ka Juragan Arjuna tapi bade ngiring Bratayuda. Tuang rayi teh kulan Bambang Erawan teh teu kuat pangintena nahan nafsu. Ieu we cenah. Tong make jeung ngarah bapak aing gitu. Ceuk kasarna mah. Tah deuleu anakna. Waduh, tuluy. Aing ngaranna teh kalah serengi kulan sabala-bala jarangkung gede agan rupina mah Raden Erawan teh moal kieu cing tulungan agan. Di belah manehna nuju di kepung wakul buaya mah palih itu. Ini. Ini lamat gitu ti bebeut. Teh,